A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi kiram. Wa ila hadrati khususan Nabiullah Khidir alaihi salam balian bin Malakan. Wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syuna Syaikhul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Salim bin Samir al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanah Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Jasim Asy'ari. Wa ila hadrati khususan Jaman Paki wa khususan Aizalani radhiyallahu anhum. Wafarallahu dunubahum muslim wa qur'ahim bil barakatumul Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Mario kan? Jemput tadi tema? Jemput? Oh. Wal maitatu jeung ari ngaran bangke. Ma eta sato. Zalat anu leungit hayatuha naon hayatuha hirupna eta sato. Bigoiri zakatin kun teu dipencit syar'iyatin anu bangsa syara. Bayadhulu mangka asup fil maitati dina bangke naon masato atau notara di dahar dagingna ya sato. Idza dubigo di mana-mana dipencit ya sato. Wa kaza jeung etanya kitu di cara sato. Mayu kalu anu sok didahar ya sato izah tala di mana-mana cacat bihi dina itu sato. Non syartun hiji syarat min syurutit tazkiyati tina pirang-pirang syarat pepencitan. Kadzabihatil majusi sepertikan pepencitan anak orang majusi. Parem ada nyetrumnya. Wal muhrimi jeung jalma anu ihram bil haji kalawan haji awil umrati atawa ihram umroh li saydil wahsy kana buburan anu linghas li amadzbuha li anna madzbuha karena sanyanyana anu dipencit al muhrimi ku anu ihram maitatun eta jadi bangke walau lil idtirari jeung sanajan karena banget butuh awis siali atawa karena buburuan.
masih keneh pasal nyaritakeun perkara najis jadi suci nya. Nomor kahiji tipayun arak di mana-mana jadi cuka. Nomor kedua kulit bangke anu disamak gitu. Nama disamak nama nah ku ayana barang najis ngan lamun disamak na ku perkara nu najis maka beres nanti kudu diwasuh cenah gitu. Lamun disamak na ku perkara nu suci teh kudu kamarinya. Dan eta ari nu disebut bangke ayeuna wal maitatu anu disebut bangke mazalat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyatin sato anu leungit hirup atau anu paeh sato anu paeh anu henteu dipencit eta bangke disebut nanti sato paeh tapi henteu dipencit eta disebut bangke. Eta marek anu sok di dahar dagingna arek nu tara anu teu dipencit mah kasebutkeun bangke. Paya dahulu fil maytati malayakula idza dzubiha maka kasubkeun bangke can naon sato anu tara di dahar anu nya tara di dahar dagingna di mana-mana dipencit. Sato anu tara di dahar anu haram lah tapi dipencit bangke eta mah da tara di dahar. Loba antara di daharnya anu haram maksudna tara di dahar dia teh. Sato anu haram di daharna dipencit kasubkeun bangke cenah. Wakada jeung nyaeta geuning cara sato gitu nu di luhur bangke mari sato yuk kalu anu sok di dahar idzah talapihi di mana-mana dicacad atau dina waktu mencitna teh ya sato sok di dahar ya ngan dina waktu mencitna gitu teu sampurna pepencitanana teh gitu teu sampurna nah model dipencit kerupok teh hiber hayam teh nya lompat ke sumur atau kena ember aya caya entah paehna teh paeh dipencit apa paeh ku cai gitu nya eta sato sok di dahar tapi dipencit teh teu make lapan Allah teu make bismillah jug-jug rese oleh dipencit tak kasubkeun bangke cenah eta teh sok sanajan eta dipencit gitu. Hayam dipencit tapi teu maca bismillah kumaha hayam kageleng wah geresel we dipencit teuing mah bacaan teuing teh zaman teu bacaan padahal tina teu dipencit na ge hayam bakal paeh eta paehna hayam teh paeh dipencit eta paeh kageleng eta henteu dipencit na ge bakal paeh ceuk bari basana tah itu makana aya sababaraha pendapat eta mah nu kitu teh aya nu ngaharamkeun hayam kitu teh nya mun misalkan teh asep keur na motor ngageleng hayam kageleng gerepok hayam teh wah buru-buru pencit eta aya dua paham kaeja anu ngaharamkeun naon da teu dipencit ge bakal paeh jadi paehna karena teu dipencit aya nu ngahalalkeun da paehna dipencit heula gitu nah eta mah urang rek mana we eta da saseurna mah halal lah saseurna mah di dahar lantaran naon kapencit pada bahasa teh nya jika pencit cenah mah cenah eta
Kumaha cenah lamun ieu mah dipencit teh teu pake bismillah. Teu make lafaz Allah. Sami. Lantaran mesti dina waktu pepencitan itu ngucapkeun bismillah nge lafaz Allah gitu. Sami seperti bangke eta oge. Cit hayam teu babacaan ujug juga rese lah. Sami. Kita kudu tenang rek pepencitan teh nya. Kumaha lamun masjid sapi misalkan dia sapi teh asup ka sumur. Asup ka sumur eta menjitna rek naonna tah? Pencit beheungna teh hese diangkat heula hese berat. Kumaha lamun kitu? Wah, teu ke buntutan nu penting mah kaluar getih. Pae. Nah, meunang eta teh kasupkeun bangke eta mah. Kapan nyenahan teu beheungna, kapan hese asup ke sumur. Jadi mun diangkat heula supaya anakna. Gitu. Kumaha cenah lamun ieu mah dipencitna teh orang non muslim. Eta nu mencitna teh non Islam. Kumaha lamun kitu teh? Tak cek tadi wa kadza mayukalu. Jeung eta nya kitu di seperti bangke ari sato anu sok didahar. Gitu, dipencitna naon? Pencitna teh sapertikeun kadzabihatil majusi. Sapertikeun pepencitanna orang-orang majusi. Orang majusi ngucapkeun bismillah mah, coba Allahu akbar mah. Oh, itu sepak bangke angkat. Jangan dipencit oge. Dan dipencitna lain orang Islam. Ieu mah dipencitna ke orang Islam deui ngan teu babacaan. Sarua bangke. Nah jangan sok didahar ulah didahar. Jadi lain mencitna anu permasalahanna mah bacaanna eta. Kumaha lamun paena teh dipencit meureunna? Bangke pisan eta mah jelas. Paena teh dipencit. Nah. Anu dipencit oge itu babacaan maka sebutkeun bangke haram didaharna oge. Gitu. Atawa dipencitna teh henteu ana lain orang Islam anggar haram. Jadi disebut bangke teh sato anu pae tanpa dipencit nurutkeun hukum Islam, hukum syari'nya cenah gitu. Hukum bangsa syara. Eta disebut bangke. Sebutna teh. Nah kan ya kudu hati-hati diajar mencit bacaan minimal lah. Bismillahirrahmanirrahim we lah mencit minimal eta we. Cek sebagian guru nyaritakeun lamun rek mencit ulah bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Syahadat heula urangna. Istighfar heula. Ya minimalna eta lah bismillahirrahmanirrahim geresel gitu. Aya mencit domba. Sok aya nu bau, sok aya nu tara. Nah itu mah eta tata cara eta mah. Aya cara-cara anu khusus. Ima bau cenah bener dina cara mencitna berarti. Talamun mah eta sato anu sok didahar seperti hayam, domba, sapi jeung nu sejenna anu sok didahar dipencit tapi dipencitna teu sesuai jeung hukum syara maka itu disebut bangke haram didaharna sanajan dipencit gitu. Hakada eling-eling cenah cara payadakhulu mana payadakhulu ada nu di luhur tah ka mana kadinya mana Kola tos ngadauh saha ar-Rahmani Syekh Rahman wa qarara Hafniyu jeung geus netepkeun Imam Hafni annahu sanyanyana madbuhul muhrim mana madbuhul muhrim tadi luhur anu dipencit ya.
ku anu ihram. Anau sanyanyana madbuhul muhrim pencitanana anu ihram yakunu eta bukti anu dipencit mayetatan eta bangke eta meunang nu ihram haji ihram umroh pencitan sarua bangke cenah ulah berarti. Jadi sur Imam Rahman sareng netepkeun Imam Al-Khafni sanyanyana pepencitan anu ihram yakunu eta bukti pepencitan teh mayetatan eta bangke gitu. Fi suratin dina rupana al-idtirar rupana kamadaratan pakat pungkul dunal siali lain dina nyeun goreng atau buburuan morok bubur wa kama dzubiha jeung cara perkara dzubiha anu dipencit ya sato ya emak bil azmi kutulang jeung ku bangsa tulana kutulang wanawihi jeung bangsaning tulang dimun ku pencitan teh ulah kutu manuk peso langsung ya mencit manuk piit ku kuku gerah asap keletik sakitu tar ngetepel manuk piit beunang wah pencit teh ku kuku ulah teh eta dan diri dina kuku ulah teh nah pepencitan moderek mencit sapi mencit doma ke kurban bedog teh dilagar ditembong-tembong kana dipencit teh ulah diosreng-osreng hareupeun rek dipencit ulah karunya soak ya. Bahkan mun bisa mah bedog teh ulah katempo rek mencit teh sato teh ulah nempokeun bedog gitu. Mau diosreng heula hareupeunana ulah enak tulang kuku temenang pepencitan dinya disesuaikan janing mencit manuk piit siriwik kapan ayeuna teh corona ge sagede naon leutik ti kor manuk piit mah ya ulah ku silet ku bar bedah-bedah seukeut ku hinis ku tulang ulah baheula mah ku tulang can aya bedog meureunnya zaman naon zaman baheula jadi nafkir madorot dunal siali lain dina yen goreng atau ukuran wakama jeung secara barang dubiha anu dipencit ya ma bil azmi kutulang wanawi jeung sabaraha tulang wa yadhulu jeung kaasup pihak dina eta bangke aidon deui non al mautu paeh hukman dina hukumna kajildil hayawani sapertikeun kulitna sato aladi asulhiho suliho anu unggeus disisit ye ladi minhu ti eta sato hala hayatihi dina waktu hirupna sato hirup keneh geus disisit terus dipencit ruwatir bangke teh meunang di daharna ge disisit heula eta mah nya ulah kuatir dia sebutkeun bangke we eta jadi disebut bangke teh naon sato anu paeh anu tanpa dipencit ku hukum syara atawa dipencit ku nun teu babacaan gitu. Ari ai jalma mah mayit disebutna teh ai sato mah bangke jalma mah suci mobil kudu dipajokeun heula nya saha eta mobil eta pajokeun heula kitu mobil
Baju kenal heureun jalan karunya ada. Salah. Lu ya jadi orang Subang ya. Ke lieur mah. Hah? Lieur. Liar kumaha teh? Ngontakna mah ditewak. Hah? Oh, nu itu na. Atuh kumaha ka hanapna mah? Ya, jadi Lagi beugah. lagi began. Ah, kan bayan penting mah stabil deui we. Baju kenal we itu air motorna itu ngalangan tadi baju. Entar ya. Wayadhulu jeung kaasup biha dina eta mayit ayadon deui al mautu naon pae hukman dina hukumna kajildil hayawani secara yen kulit sato aladi anu geus disisit mencit sato anu geus disisit memeh dipencit teh disisit heula ala kulitna terus dipencit nah itu ulah di dahar eta teu beda ti bangke cenah eta teh eta Aisyah kudu nama ada sasatoan teh dipencit heula kumaha lauk ge kudu mah niatan dipencit heula ulah hirup keneh geus dibelek lauk ge karunya kajen prek heula sana pae heula kan bae da kitu mencitna meureun lauk nya ieu mah hirup keneh gegerepekan lauk geura beuteungna teh dibelek dialap padoalna teh nek gegerepekan keneh ulah teh khawatir gitu kayak bisi-bisi ngomong lauknya kan sana pae heula we prek sugan sirahna ketrok katanya niatan mencit teh na mencitna bebeungan lauk pemeureun sana penting ngapae we heula tos pae kakara beteungna bedea ala podolna gitu ya kadang-kadang hirup keneh oge geus dibelek pan hirup keneh geura itu kang lauk ya hirup keneh geus dibelek beteungna teh di dedel watir tah jadi kudu halus mah cenah pae heula jadi kuwatir emang hari-hari masalah sato laut kan hirup di laut nya mah lauk eta dina paeh teh dipencet ge teh naon teh kasebut banget halal di daharna ngan dina pada katartibanana gitu halus-halus cenah paeh heula gitu watir gitu beda jeung sato model domba memeh dipencet disisit heula wah kewe mencet aya orang sisit heula cenah watir itu disiksa gitu heula mah matak di mana-mana dipencet oke dipencet menang nyisit bangke kasebutna teh. Nah, saya pencit heula nya. Gupu anu dipencit heula ge hese panyisit teh. Ingat heula mencit domba kuduaan talian tumpakan gitu. Pencit disisit ti meh domana gede tuh saya. Ti meh teh mencit nempi ka ngalahanna nempi ka sadayana misah tulang jeung daging kuduaan. Ada aneh dia mencet domba ngurus domba kalau menjadi lamun dipencet lah kasebutkeun bangke katanya alladzi suliha anu geus disisit ye ladi minhu tina satu halan dina waktu hayati dina waktu hirupna painau maka sanyana itu kulit ya turu eta suci kulit bidabhin ku disamak nah kulitna mah sama ke ala kulitna tong didahar tong bisi mangi muning di kayak di Cirata di ditu mangi muning palit ala kulitna mah lebar dagingna karena dagingna para jamal dagingna mah tong didahar tapi dipakai ampar pakai bedug nah ana lamun pakai bedug pakai dog-dog bejaan heula we bisi engke bedug ruksak di parasak Bainau maka sanyanya jidu itu kulit ya turu eta suci kulit bidi bagin ku disamak
Wayah rujuk jeung kaluar deui bima ku perkara dzukira anu tos disebutkeun tadi naon perkara naon perkara kana anu bukti ieu mah tahiron eta suci ba'dal mauti dina sanggeus maot kajil dil adami sacerikeun kulitna bangsa Adam tak kulit jelema mah suci geus maot teh mayit katanya jadi jelema mah mayit nu geus paeh teh geus maot teh urung teh Itu kalau di sekarang mah nggak ada luhur nu ieu kriminal. tadi jelema mah lamun jelema maot disebut mayit suci jelema mah teh kulit-kulit sadayana ge suci jelema najan jangan dipencit ada mau dipencit aya jelema mah eta balik-balikanan dipencitnya khawatir tah mun anu di dinya teh ning dipencit digorok wama jeung sato kana anu bukti ieu sato najisan eta najis pihalin dina tingkah hirup hal hayati hirupna pihalil hayati dina tingkah hirupna kajidil kalbi secaren kulit anjing walinjiri jeung kulit bagong palayo pidu makan temaedahkeun kana itu ma ada bahun naon nyamak sayan kana hiji perkara ari asana barang haram mah katanya kekeh we ya kulit anjing rek ngaropi kagok katudang kita penting teh ngopi deui mun bete tos ngopi bete di kulon teh bete ngarariung ya we ngopina lah tambihun ari eta hiji pepeling pangeling-eling al hayawanu ari sato ingkana eta lamun bukti ieu sato makulan eta sok didahar dagingna laya jujuk maka henteu meunang naon zabahuhu mencitna eta sato ila liuk lil pakot angin keur ngadahar wungkul payah rumu maka haram mencitna li akhzir karena naon karena nyokot jildi kulitna eta sato awalamihi atau dagingna eta sato li soidin karena eta sato bihi anu murah ku eta sato ya misalkan aya domba ya pencit alawe kulitna di dahar henteu pada domba pesuk di dahar domba teh ulah di aniaya gitu maehan sireum ge ulah teu puguh mah komo diduruk geus sireum aduh ngahaja dina sasampayan teh di naon di lapan make lap atawa tulang dina tatangkalan tulang urut daging naon disimpan inupan ku ieu sireum teh sireum kilang teh ning barureum ari geus ngaronyok der di beuleum ya Allah cenah teh jelema teh kira-kira eta ulah tah nya nah satu anu sok didahar itu jadi temenang satu anu sok didahar dipencit teh unggul teu didahar dialah we kulit teh butuh kulit mending dahar anu sok didahar mah jadi haram eta nyokot kulitna model kitu teh nya
mata nyokot butuh dagingna tapi lain dahareun keupan misalkan teh rek ngalah jamal ya masjid hayam we alungkeun we kemana anu sok di dahar mah kecuali nu tara di dahar anu maksudna haram tara di dahar anu halal mah dahar we eta nya eta keupan sawareh eta gitu ulah nepi ka di dahar patir pangna eta sato halal di dahar ku urang berarti eta pokokna sato teh keur urang matak dihalalkeun ge lamun diharamkeun lain keur urang berarti itu mah haram ya berarti lain dahareun urang aya misal haram eta aya ku Allah dihalalkeun dipencit ngan teu didahar nah eta meunang anu sok di dahar banyak dipencet ya dahar gitu. Wa ghairul makuli jeung ari sato anu tara di dahar dagingna laya juju eta henteu meunang dabhun naon dabhun mencitna mutlaqon halna mutlaq walau li ajli jildihi yang sanajan karena arah-arah kulitna dari darah di dahar iya misalkan tenawan nu tara di dahar loba misalkan teh anjing ya tara di dahar pan kurang mah urang mah pan haram gitu nya ada orang butuh kulitna dipencit di ala kulitna ulah teu meunang eta di ala kulitna we teu meunang ulah nepi ka dianiaya gitu kena entap tangan mah geus pae kulitna seger kene ai butuh teuing mah kulit anjingnya keur naon deh kulit anjingnya bisi cenah aya piubareun nya ubar naon cenah teh udah puguh heula ubar ge eta ubar jomblo nya cenah jadi sato anu tara di dahar ya mah ya haram di daharna ku bangsa urang tapi orang butuh kulitna dipencit teh ulah gitu temenang mutlak butuh cenah aya arah-arahna karena naon dipencit teh butuh kulitna walau li ajli jildihi jeung sanajan karena arah-arah kulitna anu tara dahar eta ila idza nusa angin upama dinas ala jawaji qatlihi dinas naon ala jawaji qatli menangna maehan goirul makul anu tar di dahar lamun satona anu menang di dahar anu menang di paehan mah model tipayun ngantos nyarioskeun sato-satonya model mana model orai mah pan menang di paehan lamun tadi paehan bisa ngabahayakeun tah teu naon di paehan di ala kulitna eta mah itu sunat pan cak-cak meunang ala kulit cak-cak na ipis paning keur naon eta rek di air keras nyendok-dok kulit cak-cak jadi lamun ieu teh cek keterangan ieu sato sunat di paehan ye tah eta mah teu naon dipencit di ala kulitna oge kan lamun teh sunat di paehan mah ulah eta model anjing mah pan ulah menang ngingu anjing urang rek ngingu anjing gae teu dicara asa puguh ka mangpaatanana anu meunang ngingu anjing dimenangkeun ngingu anjing keur bangsa urang umat Islam kahiji anjing paragi moro kadua anjing keur paragi ngajaga eta mah morona moro sasatoan dileuweuk eta marek moro bangsat anjing pelacak teh nya moro bangsa moro penjahat menang diingu eta di si Asep rek ngingu anjing saya anjing Asep gitu anjing Asep cenah gitu gitu jadi menangnya ayeuna disunatkeun mah mencitna kecuali mencitna anu teu disunat
Gitu. Ila idza nusada angin upama dinas ala jawazi qadlihi awanad bihi. Eta atau menangna maihan anu taridar awanad bi atawa sunat maihanana. Eta mah teu nanaon. Ya orai mah sunat dipaehan. Paehan ala kulitna eta mah teu nanaon. Ngan lamun eta sato teu meunang dipaehan, kurang dipaehan, da urang butuh kulitna, tah ulah eta mah. Itu ulah eta. Lainna butuh da kulitna paehan heula ulah. Ai lamun eta sato teu sunat paehan. Tapi lamun eta sato sunat dipaehan, itu paehan. Ada urang butuh kulitna. Nah, paehan. Kadang orai misalkan. Aduh ayo orai koros misalkan. Di ala dikadek langsung teu digebug lantaran bisa ruksak kulitna cenah digebugan mah. Langsung huluna dicecar teh. Gilanya nya ngadedelna ge. Eta. Wasali suha wallahu alam bisawab. Ya, salit lah.